A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan kajian surat nomor ke-17. Ngaran suratna ayat 2 disebat Al-Isra kusabab dina ayat kahiji dalil tentang Nabi Muhammad diisrokeun, dinyabakeun di Masjidil Haram di Mekah ka Masjid Aqsa di Yerusalem di Palestina. Sedengkeun ayat saterasna ti ayat 2 dugikeun ka ayat 10 ieu ngajelaskeun tentang kajahatan Bani Israel, sehingga surat ieu disebut surat Bani Israel. Jadi surat ieu aya 2 ngaran, Al-Isra sinareng Bani Israel. Nah salajengna urang tarjamahkeun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana maha suci. Alladzi asra anu mantena Gusti Allah parantos ngaisrokeun, nganyabakeun bi abdihi ka hambana nyaeta Nabi Muhammad. Nabi Muhammad teh disabakeun. Laila dina hiji peuting, bahkan disebat diperjelas mung seep sapertilu peuting. Jadi sapeuting ge teu habis kanggo perjalanan Isra sinareng Mi'raj. Mun sapertilu malam berarti mun diurang 3 jam. Sabdi urang lamun sapeuting teh 8 jam. Di mana diisrokeun teh minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Diisrokeunana ti Masjidil Haram nyaeta ti Mekah ka Masjidil Aqsa nu aya di mana? Di Palestina, di Yerusalem. Alladzi barokna haulahu anu Gusti Allah teh tos ngaberkahkeun Yerusalem atau Palestina teh ku Allah teh eta teh nagara teh diberkahkeunana kahiji ku sabab didinya tempat ilmu-ilmu. Gusti Allah ngutus nabi-nabi, rasul-rasul hampir sadayana di Palestina, di Yerusalem. Jadi jalma teh lamun dibina ku ilmu mah bakal alus gitu. Oge tanahna subur gitu. Pancatona di dinya teh pan aya Gunung Moria. Jadi masyarakat urang Palestina ku Gusti Allah teh diberkahkeun ku ilmu kulantaran diturunkeun para nabi, para rasul, jeung diberkahkeun tanahna jadi subur. Linuriyahu min ayatina, pangna kami ngaisrokeun teh supaya kami rek nemongkeun kakawasaan Gusti Allah ka Nabi Muhammad. Contohna kakawasaan Gusti Allah Isra Mi'raj memakan waktu mung sapertilu peuting bari jeung jauh kan kitu. Innahu huwa samiul basir. Saesuna Gusti Allah teh maha ngadangu tur maha ningali. Ayat 2. Wa ataina Musa kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Jeung saesuna kami geus mere kitab Toret ka Nabi Musa, jeung supaya eta teh dijadikeun petunjuk pikeun
Bani Israil, pikeun suku bangsa Bani Israil. Allah tatahidu min duni wakila kade aranjeun hei Bani Israil ulah neangan deui pangeran keur pelindung teh. Jadi ajaran Bani Israil teh ajaran tauhid itu kusabab dipimpin ku Nabi Musa gitu. Kitabna ngaranna kitab Taurat. Zurriyatan man hamalna ma'anu eta teh Bani Israil teh turunan ti jalma-jalma anu kungsi diangkut kana kapal bebarengan jeung Nabi Nuh gitu. Jadi Israel teh eta teh turunan ti Nabi Nuh gitu, turunan ti anak Nabi Nuh anu ngaranna Sam. Pa Nabi Nuh teh gaduh putra teh aya Sam eta di Arab sekarang di Palestina. Aya Ham eta di Eropa, di Afrika. Yapit di Eropa gitu. Anapun jadi beda rupana eta mah pengaruh udara, pengaruh suhu gitu. Jika ada pun jadi jelema bareda anu jangkung gede, anu pendek eta pengaruh tina daerah, tina makanan gitu. Innahu kana abdang syakuro, saestu Nabi Nuh teh hamba kami anu salilana bersyukur. Wa qadaina ila Bani Israil fil kitab, jeung Gusti Allah terangeun ya, netepkeun yen urang Bani Israil teh bakal nyieun karuksakan di ieu dunia teh 2 kali. Urang Israel teh nyieun karuksakan di muka bumi teh 2 kali. Marotaini 2 kali. Wala ta'lunna uluwang kabiro, jeung urang Israel teh bakal sombong, karakternya teh sombong pisan. Sombong, pelontong. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna alaikum ibadal lana uli ba'sing sadid. Nalika datang eta kajahatan nu kahiji dilakukeun ku urang Israel, maka Gusti Allah ngahukumanana didatangkeun we hiji bangsa anu leuwih gagah tibatan urang Israel gitu. Sing sadid pajasu hilala diar. Maka eta bangsa teh ngaruksak gitu ka sakabeh boh ka dirina, boh kana kampung-kampungna urang Israel. Eta bangsa teh nu dikenal bangsa Babilonia di zaman saparantos Nabi Musa. Wa kana wa'da maf'ula ta ieu teh kabuktian hukum anu kahiji tina kajahatan urang Israel ngalakukeun kajahatan anu kahiji. Sumarodadna lakumul karroh alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banin. Terus Gusti Allah dibalikeun deui eta urang Israel teh aya dina kemenangan. Ditambahan deui hartana, ditambahan deui anak-anakna. Jadi aya waktuna Israel menang. Kusabab harita bertobat. Jadi sanggeusna dihancurkeun ku urang Babilonia, bertobat saroleh tuluy jadi halus deui ta. Jadi berkuasa deui. Wa ja'alnakum aktsara nafira. Turku kami dijadikeun Israel teh bangsa anu gede. In ahsantum li anfusikum. Ceuk Gusti Allah, he lamun maraneh nyeun kahadean, ke aranjeun bakal meunang hade ti Gusti Allah. Sok atuh sing jadi jalma anu hade. Wa in asatum falaha, tapi lamun anjeun nyeun kajahatan, maka kajahatan bakal tumiba malines kadirina. Fa idza jaa wa'dul akhirah, maka nalika datang we hukuman nu kadua kusabab urang Israel ngalakukeun deui kajahatan. Liyasu'u wujuhakum, maka maranehanana wajah-wajahna dimuremkeun.
waliyadhulul masjid tuluy eta jama-jama anu nyerang ka urang Israel teh bisa asup ka masjid kama dahulu awala marroh seperti anu mimiti. Jadi datang deui serangan anu kadua nyaeta ieu serangan ti bangsa Romawi. Jadi bangsa Israel teh dikawasa ku bangsa Romawi. Wal yutabiru ma alau tatsbiro, maka maranehanana dihancurkeun sa hancur-hancurna. Asa robukum ayarhamakum, mudah-mudahan Gusti Allah atuh bisa masihan rahmat ka aranjeun. Wa in udum udna, tapi lamun aranjeun balik deui jahat deui mah ku kami lagi bakal dihukuman deui. Wa ja'alna jahannam lil kafirina hasiro, jeung kami geus nyadiakeun neraka jahanam pikeun jama-jama nu kafir. Lamun Yahudi teh anger we, teh Israel teh kafir, teh eling-eling bakal dijadikeun suluh neraka. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ta'ari ieu Al-Qur'an ieu teh petunjuk pikeun jama-jama nu geus kokoh hatena. Wa yubasyirul mukminin, jeung Gusti Allah mere berita pikeun jama anu ariman. Alladzina ya'maluna sholihat, jama-jama anu beramal soleh. Annalahum ajron kabiro, saestuna sanyana pikeun jama anu soleh bakal meunang ganjaran pohara gedena. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah, sedengkeun pikeun jalma nu teu iman wae kana akhirat, atadna lahum azaban alima, maka kami nyadiakeun azab anu pohara perihna. Penjelasanana. Jadi ayat anu kahiji nerangkeun tentang keajaiban kakuasaan Gusti Allah nganyaba ke Nabi Muhammad sakitu jauh kan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa teh lamun jalan udara jalan langit gitu ada teh 1000 kilometer, lamun ti Jeddah ka Tel Aviv. Tapi lamun make jalan darat dan memang nepi ka ayeuna oge dilarang langsung ti Jeddah ka Tel Aviv, jadi kudu heula ka Yordan. Eta teh jarakna 1500 km. Nya lamun bareto ditempuhna lamun ku onta atau ku kuda itu makan waktu 2 minggu. Lamun kiwari mun ku pesawat, lamun aya pesawatna ka Tel Aviv ya ku 2 jam. Tapi kulantaran teu aya maka kiwari eta teh 5 jam. Jadi keajaiban Gusti Allah sakitu can aya kendaraanana, tapi Gusti Allah bisa ngaberangkatkeun Nabi Muhammad ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Ta ieu teh mukjizat, aya hartina mukjizat teh kajadian anu luar biasa anu moal kaharti ku akal. Nah lajeng Gusti Allah nganyabakeun Nabi Muhammad teh ka tempat anu berkah. Linuriyahu min ayatina gitu. Tapi Masjidil Aqsa teh masjid anu ku Gusti Allah diberkahkeun teh kan. Diberkahkeun ku naon? Ku sabab di Masjidil Aqsa Maqdis diberkahkeun teh hampir nabi-nabi nu 25 hampir sadayana eta urang dinya. Kalahiran urang Palestina gitu. Anu sanesna mah Nabi Ismail, Nabi Muhammad, eta di Arab nya lahirna. Hampir sadaya nabi mah lahir di Palestina gitu. Tah eta tempatnya berkah, kusab ku ilmu, dari ku ilmu makan wawasan tinggi gitu kan. Keyakinan kuat. Tuluy daerahna teh subur. Jadi nikmat, jadi jalma urang Palestina gitu. Nah atuh kumaha ari kiwari atau tibareto kene eta negara Palestina teh jadi negara anu madorot perang jeung
perang teu pernah tenang. Tah ieu teh asal muasalna eta daerah Palestina teh Palestina, negara Israel. Asalna mah ngaranna teh daerah Kanaan. Keur can aya ngaran Palestina, can aya ngaran negara Israel. Ngaranna Kanaan. Kusabab eta pernah eta teh daerah tempat berkembangna turunan Nabi Nuh gitu. Pan aya cucuna nu ngaranna Kanaan gitu. Nabi Nuh teh ta putrana ngembangkeun teh nu kahiji di Arab jeung Palestina. Jadi Arab jeung Palestina mah saturunan gitu. Nyaeta turunan ti Sam. Tuluy Nabi Nuh teh boga anak karena Yapit nyebarna di Eropa. Tuluy anjeunna gaduh putra ngaranna Ham nyebarna di Afrika. Gitu. Nah, anapun upamana naha kulitna jadi bareda, tah penyebabna mah pan aya pengaruh suhu, pengaruh matahari. Jadi matahari menyengat kulit bakal jadi hidung. Lamun mataharina teu pati menyengat mau dari Eropa gitu kan jadi bodas gitu. Nah berpengaruh karena panon, karena irung. Kusab kan lamun di daerah terik matahari berarti bangsa halisna, bangsa panona kudu leuwih kuat tibatan daerah anu teu kasorot ku panon poe. Jadi eta mah pangaruh alami gitu. Nah ti mana atuh mimitina itu sok parasea teh ku Gusti Allah mah geus dijieun itu daerah teh berkah. Pasea teh kieu. Apaan eta masjid teh ngawitanana di dinya teh Nabi Ibrahim. Jadi anu pangheulana menempati eta daerah teh Nabi Ibrahim kitu anak istri hijrah di Irak. Pan Nabi Ibrahim urang Irak. Jeung Siti Sarah hijrah we ka itu ka Palestina ka Yerusalem gitu. Tadi dia berkembang itu terus turunan Nabi Ibrahim kan aya Nabi Daud, aya Nabi Sulaiman ka anakna. Terus ka anakna aya panti Nabi Ibrahim aya Yakub, aya Ishak gitu nya. Ibrahim pun gadua anak ngaranna Ishak jeung Nabi Ismail. Tuluy Ishak kadua anak Yakub. Tuluy kahanap aya Nabi Daud, aya Nabi Sulaiman, aya Nabi Musa, aya Nabi Isa. Asalna mah berkah we terus sabab kabeh nabi jeung umat nuturkeun kana ajaran para nabi. Ibadahna di tempat disebut Baitul Maqdis gitu. Nah ngawitan kacau di zaman saparantos Nabi Musa. Nalika Nabi Musa wafat, tah pengikut Nabi Musa teh loba anu nyimpang tina ajaran Toret. Bahkan nyieun agama, ngaranna agama Yahudi. Jadi agama Yahudi itu dijieun ku urang Israel. Gitu. Tadi jieun eta agama bahkan nyieun di dinya tempat ibadahna ngaranna sinagog. Ngaranna benteng ratapan. Ditapalkeun ka dinya ka Masjidil Aqsa. Tadi dia matak nimbulkeun pasea. Jadi aya agama, aya masyarakat terus mengikuti ajaran Toret jeung aya ajaran anu milu ka ajaran Yahudi. Jadi pasea gitu. Tanalika geus pasea kitu, geus gontok-gontokan katempo ku bangsa deungeun, bangsa Babilonia. Gitu. Tah eta urang Israel geus parasea kitu mah kan babari. Geus pasea mah diserangna gitu. Jadi we eta nagara teh dikawasa ku urang Babilonia.
salajengna maranehana sadar yen teh perbuatan musyrik kulantaran nyembah kana berhala, tuluy ngarobah kitab, tuluy teu nuturkeun kana ajaran Nabi Musa, sadar tah balik deui tobat gitu. Ku Gusti Allah digedeikeun deui. Jadi Israel teh jadi bangsa yang besar gitu. Tapi kalilanakeun deui gitu. Nyieun deui kajahatan gitu. Bahkan eta kajahatan teh manjang gitu. Manjangna saparantosna Nabi Isa ta ieu masyarakat teh teu nuturkeun kana ajaran Nabi Isa, kalakah nyieun agama nyaeta nyieun agama Kristen gitu. Nyieun agama Kristen tuluy dijieun bangunanana di dinya gereja gitu. Jadi we aya tilu agama, aya agama Islam anu dicana ku para rasul gitu, aya agama Yahudi anu dijieun ku urang Israel, aya agama Kristen. Tah jadi ku beda-beda agama teh jadi we parasea dugikeun ka ayeuna eta teh konflik teh kulantaran sanggeusna beda-beda agama gitu. Nya ditambahan deui kadienakeun di zaman modern kulantaran ari Eropa, ari Afrika, ari benua Asia teh tah tempat persilangan teh di dinya. Jadi lamun maranehanana rek dagang urang Eropa, urang Afrika, urang Asia, lamun dagang teh paragihna teh di negara Palestina. Jadi we bararutuh itu bangsa Inggris gitu. Jadi we ayeuna mah diparebutkeun gitu. Tah ieu tinu asalna daerah teh berkah jadi daerah anu madorot gitu. Nah di zaman Nabi Muhammad ieu pernah deui dikawasa deui ku umat Islam. Bahkan terus di zaman Umar bin Khattab. Zaman Umar bin Khattab mah leuwih berkuasa deui sehingga masjid dijieun. Jadi kan baretona mah Baitul Maqdis, nu disebut Masjid Aqsa teh can ngabentuk masjid ya, bentuk Baitul Maqdis we, tempat peribadatan para nabi. Tah dijieunna Masjid Aqsa ngabentuk masjid mah di zaman Khalifah Umar. Jadi negara Palestina teh di zaman Umar bin Khattab, di zaman kerajaan-kerajaan Islam, di zaman para khalifah Abbasiyah, khalifah Fatimiyah, tah eta daerah eta teh geus dikawasa ku umat Islam. Nalika dikawasa ku umat Islam mah berkah deui. Masyarakatna hirup damai gitu. Sabab Umar bin Khattab contohna khalifah anu adil. Jadi lain wungkul kumaha melayani umat Islam, tapi bangsaning agama Yahudi, agama Nasrani ge Kristen dilayani kalawan hade. Nya di urang contohna kan di urang mayoritas umat Islam, tapi kan teu galak ka Kristen ka Yahudi. Jadi lamun negara, lamun tempat dipimpin ku umat Islam geus pasti bakal aman. Lamun daerah dipimpin aku Yahudi bakal kacau. Mun daerah dipimpin aku Kristen bakal kacau. Sabab Yahudi jeung Kristen mah ngewa ka Islam. Karena Al-Qur'an walang tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tatabi'a milatahum. Yahudi, Nasrani gitu salilana ge ngewa ka Islam teh. Yang komodeui bangsa Sobiin, bangsa Buddha, Hindu, nu teu beragama gitu. Jadi daerah mah mun hayang aman kudu dipimpin ku Islam. Urang kalau suku bangsa Indonesia mah komo. Bangsa urang apaan? Suku bangsa nonoe Sunda, Jawa, Batak, Aceh, Ambon, Dayak, Bali, NTT, tuluy ka Sumatera, Medan, tuluy ka itu Bugis.
Di Indonesia loba suku bangsa. Di Indonesia loba agama. Tapi di Indonesia kaasup aman. Sabab anu mingpina mayoritas umat Islam. Jadi umat Islam mah ngutamakeun kedamaian. Pan disebutna ge agama anu rahmatan lil alamin. Agama anu mere rahmat ka sakabeh alam, ka sakabeh bangsa. Tah kitu di antawisna ieu guaran surat Al-Isra atanapi Bani Israil ti ayat 1 dugi ka ayat 10 gitu. Jadi lamun urang Bani Israil hayang aman sok geura tarobat gitu, balik deui kana ajaran Islam itu bakal aman gitu. Pan kiwari mah di daerah eta teh pan terus we teu deukeun we aman we gitu. Nah sakitu alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.